Tah guys, orang ngajawab komenan iya nya ya. Alah gening bener di pelontosan cenah artinya itu ya bener dibotakin lah gitu nya. Nah, dijawab ku urang, asli atuh sabab naonnya nya ge urang ieu can main Persib teh can main ye, can main Persib teh nya dek menang dek eleh, tapi urang kudu boga keyakinan. Yakin sabab naon? Ieu big match nya ge ye Persija keur hade. Urang kudu objektif. Bukan berarti orang ngadukung Persija ya nya, da urang Minang ka Jakarta dulu urang ku loba lah DJ kungkul ke urang mah Minang urang mah make baju Persib. Nah ada dulur hungkul jeung urang pribadi mah da sabab naon bisa nempatkeun urangna jeung di urang mah niat memusuhan ka mana ge lah. Tanya ieu jeung jawaban ieu kudu yakin menang karena naon Persib ge embung atuh eleh. Gengsi atuh bobotoh pinuh tiket geus beak teh ditu keneh bahkan aya tiket tiket mahal nu teu bisa kajangkau ku bobotoh lah seperti urang teh kajangkau aya mahal-mahal teuing mah matak urang wani we kitu tak kitu da ayeuna isuk-isuk mah ayo ke era ka ditu mah botakan we lah konsisten.